Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Wan nazi'ati gharqa. Perhatikeun bentang-bentang nu garancang pindahna. Wan nasyitati nashta. Jeung perhatikeun bentang-bentang nu salawasna pipindahan. Was-sabihati sabha. Jeung perhatikeun bentang-bentang nu maluter gancang pisan. Fas-sabiqati sabqa. Tuluy bentang-bentang nu maluter paheula-heula. Fal-mudabbirati amra. Jeung bentang-bentang nu dipake ngatur urusan. Yauma tarjufur rajifah. Sing inget poean genjlongna bumi nu kacida tarikna. Tatba'uha ar-radifah. Ditema kunu nuturkeunana. Qulubun yawma idzin wajifah. Hate jalma-jalma dina poe eta kacida gempeurna. Absaruha khashi'ah. Panenjona tarungkul alum. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Maranehna nyarita naha urang rek dibalikeun deui kana kaayaan saasal. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Nalika urang geus jadi tulang taleng nu raremek. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Maranehna nyarita deui ana kitu mah pangbalikan nu matak rugi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Tapi saestuna eta mah jeritan anu ngan sakotseak. Fa idza hum bis-sahirah. Dadak sakala maranehna aya deui di luhur bumi. Hal ataka hadithu Musa. Naha kamaneh geus kawartikeun lalakon Musa. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nalika pangerana cumeluk ka manehna dina lengkob suci nu katelah tuhwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Junggera indit maneh ka Fir'aun lantaran manehna geus murba wisesa. Faqul hal laka ila an tazakka. Pok caritakeun ka manehna naha andika hayang jadi suci. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jeung naha andika daek dituduhkeun ka pangeran andika sangkan andika aya kasieun. Fa'arahul ayatal kubra. Tuluy Musa mintonkeun ayat mujizat nu gede ka manehna. Fakadzdzaba wa 'asa. Tapi Fir'aun ngabohongkeun jeung baheula. Tsumma adbara yas'a. Tuluy manehna nukangan ngagejlik indit. Fahashara fanada. Ngumpulkeun rahayatna sarta susumbar. Faqala ana rabbukumul a'la. Pokna nya kami pangeran Arandika anu luhung. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ku kituna Allah nyiksa manehna ku siksaan akhirat jeung dunya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Saestuna dina perkara eta teh jadi pangajaran keur sing sahanu wedi ka Allah. A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Nah maneh makhluk anu leuwih hese diugakeun batan langit padahal anjeunna geus ngadegkeunana. Rafa'a samkaha fasawwaha. Anjeunna geus nanjeurkeun adeganana tuluy nyampurna.
nyinakeun. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Jeung anjeunna ngajadikeun poekna peuting jeung caangem praena beurang. والأرض بعد ذلك دحاها Jeung saenggeus kitu anjeunna ngamparkeun bumi. أخرج منها ماءها ومرعاها Jeung tidinya dikaluarkeun caina jeung jujukutan. والجبال أرساها Jeung dijungkiringkeun gunung-gunung. متاعا لكم ولأنعامكم Keur bakal maranehna katut ingon-ingon maranehna. فإذا جاءت الطامة الكبرى Nya upama tumiba kaributan nu rongkah. يوم يتذكر الإنسان ما سعى Dina poean manusa aringeteun kana anu geus dilampahkeunana. وبرزت الجحيم لمن يرى Sarta geus ditembongkeun neraka pikeun nu hayang nenjo. فأما من طغى Sing saha nu doraka ngaliwatan wates wangen. وآثر الحياة الدنيا Turta ngutamakeun kahirupan dunya. فإن الجحيم هي المأوى Saestuna nya jahanam geusan pangbalikanana. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Jeung sing saha anu wedi ku kaunggulan pangerana sarta ngaraksa dirina tina hawa nafsu. فإن الجنة هي المأوى Saestuna nya sawarga geusan pangbalikanana. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Maranehna baris nanyakeun ka maneh Muhammad iraha bakal kajadian kiamat. فيما أنت من ذكراها Kumaha bisa maneh nerangkeunana. إلى ربك منتهاها Ngan pangeran maneh nu uninga pamustunganana. إنما أنت منذر من يخشاها Maneh mah ngan tukang ngawawadianan jalma-jalma nu sieuneun ku kiamat. Maneh mah ngan tukang ngawawadianan jalma-jalma nu sieuneun ku kiamat. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها